Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Babu thulathi ari ieu eta bab anu bangsa tilu-tilu. Wa fihi sareng eta tetep dina itu thulathi khamsun wa khamsuna ari 55 naonana mau'idotan pituturna. Sabatun ari 7 akhbarun eta pirang-pirang hadis wal baqi sareng ari anu sasesana atharun eta pirang-pirang athar. Al maqolatu ari maqolah al ula anu nomor kahijina. Ruwiya eta parantos diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man asbaha wa huwa yashku dzikal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah kana hadits anu neme. Man arisa sajalma asbaha eta subuh-subuh itu man aida khola tegesna asup itu si man fi waktu subahi dina waktu subuh wa huwa bari ari itu man yasku eta ngeluh ilan nasi ka manusa dzikol ma'asi ngeluh nate kana karupekan pirang-pirang kahirupanana fakaan nama mangkas kaya-kaya sayaktosna perkara yasku eta ngeluh itu si man robbahu ka pangerana itu si man wasikayatu sarang ari ngeluh lataliku eta telayak itu sikayah illa ilallahi angin wungkul ka Allah fa innaha karena sayaktosna itu sikayah min jumlati du'ai eta tetep tina sapalihna jumlah doa. Amma sikayatu anapun ari ngeluh ilan nasi ka manusa fahya mangka ari itu sikayah min alamati adami ridho eta tetep tina sebagian pirang-pirang ciri teu ayana karidoan bikismatillahi kana bagian ti Allah ta'ala mahalur Allah lahu pikeun itu siman kama barina tetep sapertoskeun perkara rawa parantos Ruya parantos diriwayatkeun an Abdillahi katampi ti Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala an. Non qala lafad qala parantos nyarios itu Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana riwayat hadits anu neme. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam ilaih kana hadits anu neme. Ala nahanteu u'allimu ngawurukan abdikum ka aranjeun al kalimati kana pirang-pirang kalimah alati anu takallama parantos nyarios biha kana itu alati saha Musa Nabi Musa alaihi eta muga tetep ka Nabi Musa assalamu ari kaselamatan. Hina jawaza dina nalikana nyebrang Nabi Musa al-bahro kana lautan ma'a Bani Israila sartana Bani Israil. Fakulna teras ngawaler abdi sadaya bala kantenan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim kana doa anu neme. Allahumma nun Allah laka eta tetep wungkul milik Gusti alhamdu ari sagala puji wa ilaika sareng wungkul ka Gusti al mustaka ari tempat ngeluh wa anta sareng ari Gusti al musta'anu eta anu di
penta tulung, wala haula sareng teu aya daya, wala quwata sareng kakuatan illa billahi angin ngugul ku pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur Allah al-azimi anu maha agung Allah. Qala parantos nyarios hal A'masu Imam A'mas, fama taroktu kana lapad fama taroktu ilaih, fama taroktu tuluy teu pernah ninggalkeun abdi hunna kana itu kalimat, kana itu doa. Mundu sami'tu dina mangsa parantos nguping abdi hunna kana itu kalimat. Min sakiki ti saudara kandung abdi al-Asadi tegesna Asadi al-Kufi anu bangsa Kufi. Bahwa sareng ari itu A'mas an Abdillahi eta nampi ti Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Qala parantos nyarios sal A'masu A'mas, ata parantos sumping ni ka abdi sahaatin anu sumping fil manami dina impenan. Faqala teras nyarios itu atin, ya Sulaimanu zid fi hadhil kalimati kana cariosan anu neme, ya Sulaimanu he Sulaiman zid kedah nambahan anjeun fi hadhil kalimati dina ieu pirang-pirang kalimat. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kullih kana lafad anu neme. Wa nasta'inu jeung nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ka anjeun Gusti ala fasadin kana karuksakan, atas karuksakan fina nu tetep itu fasad aya di abdi. Wa nas'alu sareng nyuhunkeun abdi ka abdi sadaya ka anjeun Gusti solaha amrina kana kalurusan urusan abdi sadaya kulihi tegesna sakabehna amrin. Waman sareng ari saha jalma asbaha eta subuh-subuh itu man aida khola tegesna asup itu man pisobahi dina waktu subuh li umuri dunia karena urusan dunia hazinan barina anu sedih. Faqad asbaha maka nyata geus subuh-subuh itu siman sakhiton barina anu geheul alallahi ka Gusti Allah. Wa makna sareng ari maknana man eta ari saha jalma hazana sedih itu man ala umuri dunia atas pirang-pirang urusan dunia. Faqad ghadaba maka nyata geus ambek itu siman alallahi ka Gusti Allah. Li'annahu karena sayaktosna itu siman lam yardo eta teu ridho itu siman biqada illahi kana qada ti Allah. Walam yasbir jeung teu sabar itu siman ala balaihi kana balai ti Allah. Walam yu'min jeung teu iman itu siman biqadrihi kana qadar ti Allah. Lianna kullama karena sayaktosna saban-saban perkara waqa'a terjadi itu ma fid dunya di dunia fahuwa mangka ari itu kullu ma biqada illahi eta tetep ku sabab pasti ti Allah taala mahalur Allah wa qadarihi jeung ku sabab qadar ti Allah. Waman sareng ari saha jalma tawadhu'a eta handap asor itu siman eta ngarendah itu siman ligoniyin ka jalma anu beunghar liginahu karena kabeungharana itu si goni. Faqad dhahaba maka nyata geus leungit non thulutha dinihi 2/3 agamana itu siman. Ayali anna syariata karena sayaktosna syariat ayakuna eta yen kabuktosan naon takdimun nasi ngagungkeun ka manusia li aji solahihi eta tetep karena arah-arah kasolehana si iman wali ajli ilmihi jeung karena arah-arah ilmuna si iman duna takdimi lain ngagungkeun li ajli malihi karena arah-arah hartana itu si iman. Jadi cek syarat mah teu meunang urang ngagungkeun jelema ku sabab harta. Cuman ari urang ngagungkeun jelema gara-gara kasolehan jeung karena ilmuna mah eta mah dimeunangkeun. Fa innaman karena sayaktosna jalma akroma ngamuliakeun itu siman almala kana harta. Ahana maka pasti bakal ngahinakeun itu siman al ilma kana ilmu wassolaha jeung kana kasolehan. Qala parantos nyarios sa sayyidi junjungan abdi Abdul Qadiri tegasna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasa muga nyucikeun Allah sirruhu kana sirna Syekh Abdul Qadir labudda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi ilaih kana cariosan anu me
Labuda teu meunang henteu likuli mukminin pikeun saban jalma mukmin bisa iri ahwalihi dina sasesana pirang-pirang tingkahna itu si mukmin min thalathati asya'a tina 3 pirang-pirang perkara. Amrin tegasna kahiji parentah yam tathilu anu ngerjakeun itu si mukmin hu kana itu amrin. Wa nahyin sareng kadua larangan yajtanibu anu ngajauhan itu si mukmin hu kana itu nahyin. Wa qadarin jeung katilu kepastian Allah yardo anu ridho itu si mukmin bihi kana itu qadrin. Fa aqallu halati mu'mini mangka ari nu pangsa alit-alitna tina pirang-pirang tingkahna jalma nu mukmin la yakhlu eta teu kosong itu si mukmin fiha dina itu halat min ahadi hadhil asya'i tina salah sahiji tina ieu pirang-pirang perkara asalasati anu 3. Payam bagi atuh peryogi lahu pikeun itu si mukmin naon ayal zima yen ngamistikeun itu si mukmin hammaha kana mentingkeun kana itu salasah qalbahu kana hatena itu si mukmin wa yuhaditsa jeung yen ngobrolkeun itu si mukmin biha kana itu salasah nafsahu ka dirina itu si mukmin wa yaquda sareng yen nyokot itu si mukmin al jawariha kana pirang-pirang anggahota badan biha kana itu salasah visa iri ahwalihi dina sasesana tina pirang-pirang tingkahna itu si mukmin. Wa maqalatu sareng ari maqalah tsaniyatu anu nomor kaduana an Abi Bakrin eta tetep katampi ti Abu Bakar As-Siddiqi radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti Abu Bakar As-Siddiq. Naon salasun la tudroku bi salasin ileh kaul anu neme. Salasun ari 3 perkara la tudroku anu teu bisa dipanggihan itu salas bi salasin ku 3. Ayat salasu hisolin tegesna ari 3 perkara la tutlabu eta teu bisa disuprih itu salasu hisol bi salasati asya'a ku 3 pirang-pirang perkara. Algina eta kahiji kabeungharan bil muna ku sabab ngalamun bidomil mimi kalawan dibaca domah mimna jam'u maniyatin ari itu muna eta jama' lapan maniyah ay falayah sulu tegasna mangka moal hasil naon algina kabeungharan bil amani ku sabab pirang-pirang angan-angan bal bil kismati balik ta hasil itu kabeungharan ku sabab aya bagian minallahi ti Allah taala mahlur Allah. Wasababu jeung kadua ari kangoraan wasababu sareng kangoraan bil khidobi ku ngawarnaan rambut falaya sulu mangka moal hasil naon asababu kangoraan bi khidobi sya'ri ku ngawarnaan rambut bil hinai ku tangkal pacar wanahwihi jeung sabangsana itu hina. Wasiatu sareng katilu kasehatan bil adwiyati ku obat-obatan fala tasulu mangka moal hasil naon asiatu kasehatan binafsil adwiyati ku zatna obat bal balikta hasil itu sehat bisyifa'illahi ku kasembuhan anu sumping ti Allah taala mahlur Allah. Wal maqalatu sareng ari maqalah ats-tsalitsatu anu nomor katiluna an Umar eta tetep katampi ti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu muga mikarido sallallahu Gusti Allah anu ti itu Sayyidina Umar. Naon husnul tawaddudi ilan nasi nisbul aqli kaul anu neme. Husnul tawaddudi ari saena nyaahan ilan al ayil mahabbati tegasna nyaahan ilan nasi ka manusa nisbul aqli eta satengahna akal kama barina tetep saparantoskeun perkara rawa parantos ngariwayatkeun sa Ibnu Hibban wa Tabrani sareng Imam At-Tabrani wal Baihaqi sareng Imam Al-Baihaqi an Jabir bin Abdullah katampiti Jabir bin Abdullah naon anna nabiyya kana saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi mudaratun nasi shadaqah kana hadits anu neme mudaratun nasi ari lemah lembut ka manusa sedekahun eta sedekah ay mula topatun nasi tegasna ari
lemah lembut ka manusia bil qauli ucapan wal fili sareng kepada melan yuthabu eta bakal diganjar alaiha karena itu mulatofatun nasi yuthabu eta bakal diganjar itu kulun bil qaul wal fi'li atau yuthabu bakal diganjar itu si man alaiha karena itu mulatopah thawaba sodakoti kalawan ganjaran sodako wa kana sareng parantos kabuktosan min mudarotihi eta tetep tina sapalihna kabageurana Kangjeng Nabi karamah tamahna Kangjeng Nabi kalemah lembutana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sayaktosna Kangjeng Nabi la yadamu eta teu pernah nyacad Kangjeng Nabi to'aman kana tuangeun wala yanharu jeung teu pernah nyentak Kangjeng Nabi khodiman ka anu ngahidmah ka pembantu wala yadribu jeung teu pernah neunggel Kangjeng Nabi imroatan ka istri wal mudarotu sareng ari lapat mudaro hiya eta ari itu mudaro tarku dunia eta ninggalkeun dunia li ajli dini karena arah-arah agama aksul mudahanati tur eta lalawanan lapat mudahana mudahana mah ninggalkeun akhirat karena arah-arah dunia wa husnus suali jeung ari alus nanyakeun ailil ulama tegesna ka ulama nisful ilmi eta satengahna ilmu li'annal ilma karena sayaktosna ilmu yasulu eta bakal hasil itu ilmu bihi kusabab itu husnus soal wa husnut tadbiri jeung ari alusna ngurus ay ijraul umuri tegesna ngolahkeun kana pirang-pirang perkara ala ilmil awaqibi karena nyaho kana pirang-pirang akibat nisful maisati eta setengahna kahirupan waya sareng ari itu maisah maksabul insani eta pakasaban manusia alladzi anu ya isu hirup itu insan bisa babihi kusabab itu alladzi wa maqalatu sareng ari maqalah ar-rabi'atu anu nomor kaopatna an Utsmana eta tetep katampi ti Sayyidina Utsman ibni Affan radhiya muga mikarido sahallahu Gusti Allah anu ti Sayyidina Utsman naon man taroka dunya ilaih kaula anu neme man ari saha jalma taroka eta ninggalkeun itu man adunya kana dunya bi an aqalla ku secara ien nyaeutikeun itu siman asab'a kana wareg wal aqla sareng kana tuang wa abgodo jeung mika geul itu si man athanaa kana pujian minan nasi ti manusia ahabba mangka pasti bakal mika cinta hu ka itu si man sa Allah Gusti Allah taala mahlur Allah li'annahu karena sayaktosna itu man taroka eta ninggalkeun itu si man arya'a kana riya wa tafakhuri jeung berbangga-bangga wa man sareng ari saha jalma taroka eta ninggalkeun itu si man adzunuba kana pirang-pirang dosa ahabba maka pasti bakal mika cinta huka itu si man sal malaikatu para malaikat li'annahu karena sayaktosna itu man taroka dzunub layat abu eta teu nyapekeun itu si man taroka dzunub al katabata ka malaikat katabah malaikat anu tukang nuliskeun alladzina aranu yaktubuna naruliskeun itu ladzina asayiati kana pirang-pirang amal awon waman sareng ari saha jalma sama eta ninggalkeun itu siman atau ma'a kana rakus anil muslimina ti jalma-jalma muslim ay qata'a tegasna mutuskeun itu siman hukana itu toma anhum ti itu muslimin ahabba maka pasti bakal mika cinta huka itu si man hasama tuama saha al muslimuna jalma muslim li'annahu karena saektosna itu siman layuk diru eta teu ngageuleuhkeun itu siman kulubahum layuk diru eta teu ngotoran itu siman kulubahum kana pirang-pirang hatena itu muslimin wal maqalatu sareng ari maqalah al khamisatu anu nomor kalimana an aliyin eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti Sayyidina Ali wa karoma sareng muga ngamulyakeun Allah wajahu kana zatna Sayyidina Ali naon inna min na'imid dunya yukfikal islamu nikmatan kaol anu neme
Inna min naimi dunya sayaktosna eta tetep tina sapalihna kenikmatan dunia yakfi eta nyukupkeun ka anjeun naon al islamu Islam nikmatan aya kanikmatan. Jadi isim tina inna. Fa inna a'dhama ni'amillahi karena sayaktosna nupang ageng-agengna tina pirang-pirang nikmat Allah lil abdi ka seorang hamba ikhrajuhu eta ngaluarkeunana Allah lahu ka itu si abdi minal adami tina ketiadaan ilal wujudi kana eksistensi kana keberadaan asalna eueuh jadi aya wa ikhrajuhu sareng ngaluarkeunana Allah min dulumatil kufri tina pirang-pirang popoekna kakafiran atawa tina pirang-pirang kakafiran anu disarupakeun kana popoek sok kitu ge ila nuril islami kana cahaya Islam. Wa inna minasyugli jeung sayaktosna eta tetep tina sapalihna kasibuk yakfi eta nyekapkeun ka anjeun non atu taat suglan aya kesibukan. Jadi isim tina inna. Ta'atullahi mangka ari taat ka Allah taala mahlur Allah adzamul asgoli eta nupang agung-agungna tina pirang-pirang kasibukan. Wa inna minal ibroti jeung sayaktosna eta tetep tina sapalihna ibroh pitutur ayil iddoti tegesna papatah yakfi nyukupkeun ka anjeun naon al mautu maut ibrotan aya pitutur. Jadi isim tina inna. Fa innal mauta kana sayaktosna maut akbarul mawaidi eta nupang gede-gedena pirang-pirang pitutur linnasi pikeun manusia. Wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bitsana'i alaihi wa kam min magrurin bisatari. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.